Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Bapak dina kesempatan dinten kali ieu urang sadaya diajar deui Sunda. Ayeuna urang tos lebet kana pertemuan di semester nu kahiji ieu semester ganjil dina materi nu terakhir, materi nu kaopat nyaeta rumpaka kawi. Nah, jadi pasti atos pernah ieu nya ngadenge nya tentang kawi teh. Kira-kira lah patina boga gambaran nyaeta tentang lagu Sunda nya. Nah, tapi sanes lagu Sunda nu biasa mungkin ku Bapak dijelaskeun. Nah, satu acan urang lebet karena pembahasan materi rumpaka kawi ieu. Jadi ieu materina nu pertama pastinya Bapak tos nyiapkeun ngeunaan video ilustrasina. Nah, nu kadua aya perkara tentang kawihna. Katilu unsur-unsur kawi. Sareng nu kaopat contoh rumpaka kawina. Nah, di dieu Bapak tos siapkeun video ilustrasi nu pertama nyaeta kawi nu judulna atau jejerna Es Lilin nu ditembangkeun vokalna ku Nining Meida karangan pembinaan Ibu Mursi. Mangga urang sami-sami dangukeun heula video ilustrasi ieu. Dibantun kasuka jadi abdi isi
Ya, orang sami-sami tos tonton tadinya video ilustrasi ngenaan materi kaopat ieu ngenaan kawih nu jajarna tadi es lilin nya dikembangkeun ku Nino Meida. Nah, lanjut ayeuna nu kadua dapat bade ngajelaskeun di dieu ngenaan perkara kawih. Nah, pertama di dieu perkara kawih di dieu. Nah, kawih nyaeta rakitan basa nu kauger ku aturan irama atawa wiletan jeung tutupan tempo. Nah, jadi kawih mah lain Semarang lagunya. Tapi di dia aya aturan sareng ieu oge nya tata carana lah gitu. Dina lirikna ge tos beda dibandingkeun lagu-lagu Sunda. Nah, bedana naon? Kedua di dia bedana jeung tembang. Jadi tembang jadi sarua sami nya sabu tapi eta rakitan basa nu kauber ku aturan teu kauber ku aturan di nama atau iritan jeung tutupan tempo. Jadi ieu mah sifatna bebas ya. Teu mesti pas kawih gitu anu diwangun ku sapertos puisi nya kawih mah. Nah, mungkin Bapak jelaskeun maksudna naon maksud puisi teh. Nah, aya deui kakawihan. Nah, istilah kakawihan ieu nyaeta biasana rakitan basa nu dihaluangkeunana dina kawinan barudak nya atau disebut kawih murang kali. Nyaeta aya deui contohna mungkin Bapak bade di. Nah, ieu kan contoh jajar kawihna nya. Contoh jajar kawih nu pertama ieu es lilin ya tadi nu karangan Ibu Kursi, Lembur Kuring karangan RTA Surabaya, Mojang Priangan karya Iyar Winarsi, Ibu Ibulan karangan Beni Korda, Bajing Muncat karangan Pasaman Jaya, Hari Ring Kuring karangan Juhari, terus aya di Kalangkang karangan Nano S jeung saterusna tieta contoh jajar kawih. Aya di dia contoh tembang seperti di dia Cianjuran, Kupu Kembang, Repetet jeung Pangapungan. Oke, terus nu katilu di dia aya kakawihan ya tadi nu disebutkeun ku Bapak. Nah, nyaeta anu disok dipake kumurang kalihnya kawinan ku barudak. Pertama contohna oray-orayan, poci-poci, endek-endekan, ieu cing ciripit nya. Biasana tah cing ciripit tulang sadaging. Saha nu kajepit jadi kucing. Biasana pas gitu kan. Terus ade hompimpah nya. Nah, eta biasa eta mah mun cing ciripit yang ucing-ucingan, aya hompimpah biasana jang nentukeun nu disumput nya. Anu nu jadi nu ngitungna nya biasana. Terus nu diundi teu menang berarti eta nu nyumputna. Nah, misalkan hompimpah ada itu gambreng ma ijah make baju rombeng nya bari ngaitakeun dampal jeung telapak leungeunna nya. Anu kira-kira tanu ieu eta biasana tah kawinan barudak baheula tah nya dina kakawihan. Nah, ini mah mungkin tos hilapnya tos dihilapkeun biasana. Aya deui nu kaopat kawih buhun atau klasik. Nah, judulna misalkan entog, mulang, ekek, paeh, jeung awi ngarabat. Tentu contoh nu klasik. Nah, lanjut di dieu unsur-unsur kawih. Nah, unsur kawih ge dibagi dua. Di dieu aya adegan lahir. Naon nya? Di dieu aya contohna lahir pertama wangun atau tipografi. Yang dia ditulisna beda-beda, aya nu sapada, dua pada, jeung terusna pada teh baris ya atau bait nya. Aya deui nu kadua dia pilihan kecap atau diksina. Nah, biasana sok kapanggih kecap-kecap nu langka dipake contoh
asih diganti jadi duriat teh cinta ya. Nu katilu citraan atau imeji. Nah, nyaeta pengaruh kecap anu maca kawih patalina jeung kukarasa katempo jeung kadenge. Jadi ya urang bisa ngahasilkeun ieu tina indranya visual perasaan urang jeung kan kadenge na urang kumaha tapi terus nu kaopat dia aya deui gaya basa ya atau figuratif eta ayana harti konotatif. Nah, bisa nimbulkeun harti nu beunghar atau nah seperti lamun dibacanya sama majas ya. Ya apalah majas ayana bae mungkin berbagai bahasa ini. Terus nu kalima nyaeta Purwakanti. Naon Purwakanti teh? Nyaeta pandeukeut suara kecap boh di awal, di tengah, atawa di tungtung utara kalimat teh setiap kalimat ya. Nah, jadi tadi nu dimaksud sapertos puisi teh kitu aya babaraha kecapnya misalkan di awal, di tengah, atau di akhir eta nu sarua bunyina gitu. Menuju a nya a deui gitu. Mungkin aya contohna saratos slide berikut ieu nya. Nah, lanjut wae ayeuna ngeunaan adegan batin heula nya. Unsur dina adegan batin di dieu pasina kudu aya jejerna sense di dieu. Nyaeta pokok pikiran. Namun tema nyaeta gagasan pokok rek ditepikeun pangarang. Contohna keagamaan, cinta, kemanusiaan, yang saterusna deui. Terus nu kadua rasa atau feeling. Jiwaan eusi rumpah kakawih bisa kapanggih namun dilantangkeun. Jadi hari kawih mah hanya dibaca dina ieu nya, autor dibaca lewat diungkul gitu. Tapi orang kudu dilantangkeun gitu nya. Jadi urang karasa ieuna penjiwaanana tina maksud si kawihna eta teh. Nu katilu wirahma atau tun disebut oge nada. Nyaeta sikep pangarang ngabalukarkeun ayana suasana anu maca. Jadi orang terbawa suasana di dunia nyaritakeunna misalkan ya tema tadinya cinta yang urang kebawa lah tina perasaan cinta teh nu kumaha nu kasmaran atau nu patah hati lah gitu nya yang irahmana teh. Terus nu kaopat amanat atau intention. Dia pesen pangarang anu karasa kudu maca umpama kawihna. Pasti setiap kawih kudu ada amanatna. Itu sembarangan ya di arang sesuai ngomong amanat nama. Ya eta tadi bagian tina unsur-unsur umpama kawih adegan lahir jeung adegan batinnya. Nah, di dia opat bapak bade ngajelaskeun contoh kawihna. Sok kurang titenan ya rumpah kakawih jadi adab. Dia rumpah kakawihna sinatria alaga bela bangsa jeung nagara. Dibarengan tekad suci berjuang ke lemah cai. Nah, ieu maksudna naon? Tanya nu di kurungan ieu ku bapak bacana jadi parabot sebenarnya. AA jadi aya deui dina ieuna baris kaduana AA deui. Tapi nu katiluna unggul. Nah iyalah disebut Purwakanti maksud artinya kita jadi pandeukeut sorana gitu. Jadi awi teh kudu nyeuna kos ieu kos puisi kos ieu teh. Nah aya deui maksud tina ieu pada teh bait ieu ieu teh sabait. Nah terdiri tina ieu teh sa pada lisan berarti ya aya opat pada lisan. Nah setiap padana ieu pada teh bait pada lisan ieuna barisna rupa-rupanya tadinya disebutkeun dina unsur kawih
oge aya beberapa jeung aya beberapa tulisan yang bisa di ieu wae tina lirik misalkan tadi nu aya lilin atawa lirik kawih nu sanesna kebetulan lain. Nah eta contoh rumpah kakawi bisa Bapak jelaskeun. Mudah-mudahan kahartos nu sadaya. Ya sakitu wae penjelasan materi obat penggunaan rumpah kakawi. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Ya urang bisa diajar tina budaya Sundana oge. Jadi urang aya pengetahuan karena budaya Sunda ieu. Bapak ucapkeun hatur nuhun sadayana asal-usulna urang bila aya kesempatan sareng kakuranganna di penjelasan ieu. Wae, bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.